duit yang jajan indung budakna cenah. Oh, Heeh. atuh. Iya. Sira terakhir rongsokeun ame boga duit. Heh, sok mah. Mana wae ya? Ah, iya atuh ya. Iya. Eta. Iya ya meureun ya. Wah, urang loba bae. Aduh, Dek, ya. Wayah nanya, da aing itu di tukang kalengkeng tutuhaneun, heuh. Hieum tuh ngarusak kana parabola. Iya tungguan. Wayahna sing menang duit. Oh, Mang. Dah lumayan itu dah, sakieu ge. Menang duit jeung jajan budak mah. Nya, tungguannya aing ka kebun heula, heuh. Kade sia. Siap, tenang. Abang Ale mah Aminah pokoknya mah. Muki jeung naon euy? He. Duh, bagi nungguan. Tapi kudu menang duit ieu teh. Naon ieu pi duiteuna nya? Rongsok. Aduh, capekna euy. Aduh. Aing geus lilat dengan rongsok aduh. Ting Gusti usaha hesena euy. Kumaha teh beungharna aya rongsok ieu wae aduh. Nyawa si sade tuh perbesiannya ayahnya nya aduh. Aduh, anjing ku hese setting teh. Alah. Blong, heurin deui. Hah, ting. Alah. Ieu mah euy. Bangga kieu. Rongsok. Aduh, rongsok. Ngawat deui. Hah, Bang. Naon deui ieu? Gak rongsok teu. Loba. Hah? Hayang nu kumaha rongsokna? Ah, aing asa perbesian mahal. Besi masa eueuh euy. Ah, aing mah geus teu main aing masa kardus mah. Betul. Nah teu main kumaha atuh kana kardus? Batur balian kardus. Balaga kira tukang rongsok teu main kardus. Oh wah aing besi mah. Oh. Bari daga aing keur gawe hiling. Oh. Hiling. Kana ga aing nanya kono, ada kitu geuning. Hiling mau tuh. hiling. Oh atuh. Aing mah kagak nanyakeun rongsok aing teh. Ah, jamaah teh cenah kunaha we nya. Aing nean ke belah dieu euy. Bukan aya rongsok doh. Aing nu kieu teh jeung naon? Rongsok. Gaya tukang rongsok naon teuing? Kang? Hah? Aduh rongsok teu. Rongsok? Naon? Rongsok mah abi teu aya. Ah, pan ieu seur ya beusi ya. Nyanya. Kan ieu teh beusi Kang beureum kedah dirongsokkeun nu kieu teh. Oh, oge nya euy. Mahal ya. 7.000 anu sakilo beusi. 7.000. Heeh. Arek dirongsokkeun. Tadi teh aing kudu menang duit jeung jajan indung budakna cenah. Oh. Heeh. Oh, atuh. Iya. Sira terakhir rongsokeun ame boga duit. Heh, sok mah. Nu mana wae ieu? Ah, iya atuh ya. Iya. Hah, iya ya meureun ya. Wah, urang loba bae. Ih, berat ya, lumayan ya. Wah, Mang, aya meureun 5 kilo mah. Mana deui nu dirongsokeunna? Iya. Iya wae ya. Aya kuningan ya, mahal ya. Oh iya. Heeh. Atuh ya. Geus sakieu mah ya. Ieu mah bisi jeung wadah sabun. Heeh. Kayak congkil lah. Ayo. Pinteran lu dah. Udah kadang menang duit mah aing mah usaha mah nomor hiji. Ya pengalah kene se. Hah? Aduh. Ngarongsok euy doh. Keur maraha Kang ana teh besi teh. Oh, tak. Kala. Tuh Kang. Anjir, 10,5 kilo. Ah, bersihna 10 ho. Bersihna. Anjir berat euy. 7 kali 10 berarti 70. 70 heeh. 70.000 kurang duit aja. Kala Kang. Kang ngarongsok mah. Nah, keur si tare beunghar aing ngarongsok ah. Heeh. Wing ge isukana erek jadi tukang rongsok ah. Heeh, isukan wae enak keur urang keur ngarongsok ya. 60. Eta 60. Ah, Pulangan 10. ya 60. Oh, pulangan 10-nya. Heeh. Heeh. Iya. Aya. Iya. Tah. Ya. Heeh. Tah, gitu nya. Siap. Atur nuhun ya. Nuhun ya. Hayu. Sok.
Hi, payu rongsok euy. 70.000. Jama teh cai mah sugan edan. Terus segala dirongsokeun tambal ban. Poe teh nyeuna teh mahal. Ah bener dah teh jama teh berada lieur teh. Lumayan aing lumayan ieu duh dihasilkeun euy. Oh, heueuh benernya. Bener. Terus si mamang eta jujur euy. Ai jadi duit euy ieu mah. Geus ieu mah haden nutan heula ieu mah ieu mah ieu. Ieu heula aing. Alhamdulillah beres nepi ka didudukan sih parabola aing aman geus kitu euy geus lah balik duh waras sisa dia menang duit gitu nambal euy tuh dek sare Aing nu keruan teh aing teh. dulu ieu manusia ari si atas di mana ieu duitan kalau ditinggalkan Lain mang. Urang teh pasti cai. Nyeri beuteung. nyeri botong mana urusan teh Soal duit mah mang. Ade mah tenang we. Iya duit tak. Alah. Tah. Ulangan duit nya 10.000 di dinya. Menang 70.000. sia gak ada euy nang duit bener aing kira kek dek ieu presan ban jeung kompa jeung cokelan ban kan dikeun ku sia Tenang Wang. Udah diamankan. kieu lah aman-aman kumaha ieu Udah diamankan sama tukang rongsok dilelang. Eta duitna. ieu anu dirasa ya tita soteh ku aing nambal ban meh menang duit lain ngajual ke presan ban belegug aduh Lain ku belegungna. Justru Wing pinter mang. Eta bisa menang duit. Ya cek mamang teh cenah tadi. Dek cing menang duit jeung jajan nu budak. Jeung budak eta geus menang. Manya teu cukup eta 70.000. lain dek dengekeun lain ku masalah cukup teh cukupna dek ieu ayeuna sia menang duit sakieu aing modal usaha aing ku sia dijual aduh amanah aminah naon ieu nu kieu aing bisa amandel goblok